Rabbi firli wali walidayah kan eta lamun hujan eureun. Pernah hari Haji Pendi di turunan kan bukula hajat Haji Epi berg cak nyana ieu doa ti kiai dibaca ku nya Rabbi firli kaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamaruan eta hujan makin gede. Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat cak eta teh menang pisan ti kiai coba teruskeun Rabbi firli wali walidayah warhamna terus boh tenda hiber cak aja pengen nggak sudah ngadoa nggak ngadoa lah bahwa tiba acak-acakan cak ya acak-acakan kabeh barangnya nanti ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuk ka kula itu Ki doa teh banjur hadiah heula teh henteu ya itu tuh beres, bentar guguruna kudu make kukudang. Nyaman tuh kukudang, ya? Dasar cililenci. Nah, ya ada sholat isya belah, tuh iya dikaluhurkeun, kabeh kaget. Ayo ditanya coba, beres sholat ditanya. Saya sholat kunaon eta tadi? Ih, ulah sok ulah tanya, sholat bae sih cekna teh. Lain, kabehan geja dua apa kayak masih jam mainnya hiji. Aing wudu cek teh di keran pas di kubah ieu